Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang para siswa kelas 8 anu ku ibu dipikareus. Wilujeng ngaregepkeun pelajaran bahasa Sunda kelas 8 semester hiji materi rumpaka kawih. Regepkeun sing daria materi bahasan anu dipedar saupami hideuk aya bang baluh mangga tiasa japri ka kontak ibu. Hatur nuhun. Kompetensi dasar materi rumpaka kawih. Hiji, kompetensi dasar pengetahuan. Nyata mengidentifikasi bentuk, struktur teks, unsur, dan aspek kebahasaan rumpaka kawih. 2. Kompetensi dasar keterampilan. Nyata mengomunikasikan rumpaka kawih atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Anapun rencana pembelajaran materi rumpaka kawih ngawengku. Hiji, ngaregepkeun kawih. 2. Naon ari rumpaka kawih. 3. Kawih jeung kakawihan. 4. Unsur-unsur kawih. 5. Praktek midangkeun kawih Sunda. Para siswa kelas 8, sateu acan urang medar bahasan materi rumpaka kawih, hayu urang sasarengan nyakseni sareng ngaregepkeun kawih bubui bulan. Bien sûr. Alors, c'est une chanson qui une mère s'adresse à la lune. Voilà, toutes ses prières, ses peurs, ses joies. Bubui bulan sangrai bentang, unggal poe oke hati, unggal bulan abdi teya, unggal poe oke hati. Situ Ciburu ilayukna hesek dipanci nyeredet hate ningali ngamplak caina. Duh eta saha nunggalangkung unggal enjing nyeredet hate ningali sorok socana. Tah para siswa kelas 8, ayeuna kumaha rasana sabada urang ngaregepkeun video bubui bulan anggun Sasmi di luar negeri. Tantosna urang rumasa reueus.
Yen salah sahiji kawis Sunda diwanohkeun ka masyarakat luar negeri ku penyanyi sakelas Anggun. Penyanyi dunia di Indonesia anu teu mopohokeun kabengharan budaya bangsana. Komo zaman kiwari eksistensi kawis Sunda kaelehkeun ku lagu-lagu di luar negeri. Kukituna sanajan hidup leuwih resep ngaregepkeun atawa ngahaleungkeun lagu-lagu Korea, lagu-lagu barat, atanapi lagu-lagu Indonesia, teu aya salahna hidup salaku generasi penerus kudu reueus jeung mika cinta kawis Sunda anu mangrupa warisan budaya urang Sunda nu kudu dimumule. Tah para siswa sadayana, saparantos urang ngaregepkeun pedaran materi rumpa kakawih, urang tiasa nyindekeun atanapi menyimpulkan yen rumpa kakawih teh sami sareng lirik lagu. Pinteran cidung
ibu pahing getih pahang tulang ayun ambi ajak tangtu hirup naju indung marengan samping jangku gelung cucu awak rengkung disebakeun sesa umur dianterkeun samping kemenggo goleran endah remang gugupayan sapanjang gendong marengan ajak lampah kamuliaan lemang ngambarkeun kaheman nung tulang geuning kemelang panas ajaran di berang ngaguru apoek peti sesuci ku cai ibu pahing getih pahang tulang ayun ambi ajak tangtu hirup nanju. Unsur-unsur rumpaka kawih. Para siswa, sanajan rumpaka kawih henteu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan, dina rumpaka kawih aya sawatara unsur anu bisa digunakeun pikeun nilik atawa nganalisa eusi rumpaka kawih. Anapun unsur-unsur rumpaka kawih ngawengku unsur batiniah sareng unsur lahiriah. Anu kalebat unsur batiniah nyaeta tema atawa jejer, rasa, nada, sareng amanat. Anu kalebat unsur lahiriah purwakanti, wirahma, sareng gaya basa. Mung dina pedaran materi rumpaka kawih ayeuna, ibu bade medar tema, amanat, sareng purwakanti dina rumpaka kawih. Unsur-unsur batiniah rumpaka kawih. Tadi ku ibu tos dipedari payun yen unsur-unsur batiniah rumpaka kawih ngawengku 4. Aya tema, nada, rasa, sareng amanat. Tema atawa jejer kawih nyaeta hal pokok anu ngajiwaan eusi rumpaka kawih. Nada kawih nyaeta sikep nu nulis atanapi pangarang rumpaka kawih anu karasa ku anu ngaregepkeun atawa anu maca kawih. Rasa nyaeta anu ngagambarkeun sikep nu ngawih kana pokok pasoalan nu aya dina rumpaka kawih. Terakhir, amanat kawih nyaeta perkara atawa ajen moral tanapi pesan moral anu hayang ditepikeun pangarang ka anu maca atawa anu ngaregepkeun eta kawih. Dina pedaran ieu urang
Cobian nganalisis unsur batiniah rumpa kakawih kaasih indung nyata tema sareng amanat. Contoh, tema dina rumpa kakawih indung nyaeta kanyaah atanapi pangorbanan indung. Sedangkan amanat nu nyangkaruk dina rumpa kakawih kaasih indung nyaeta yen urang kudu nyaah jeung bakti kanu jadi indung nu geus ngorbankeun hirupna pikeun ngurus jeung nganti kadidik urang. Tah para siswa kelas 8 dupina mung sakitu nu kapihatur pedaran materi rumpa kakawih. Wilujeng ngerjakeun pancen-pancen ti ibu tadi tong hilap mungkin dikintun kana link anu ku ibu di-share ka para wali kelas hideuk. Hatur nuhun pratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.